drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Monyok. Ih, tali sepatu aku copot. What, gerak? Kayak Neng lah geus SMA jadi iya paskibraka beh mengibarkan bendera di Monas kayak. Satu, dua. Kalau kena satu, dua. Sepatu tuh kemana sih? Aduh, alah. Neng ini Neng kikituan jadi aku kata jong. Iya maaf atuh Jasmine meni. Bukan salah kamu jeng didinya jadi kata jongku Neng. Kalau kamu nyalakeun gerakan aku teh kenalian sepatu atuh. Nyalakeun Neng. Mau bukan salah kamu Jasmine nalian sepatu teh didinya di tengah jalan. Ku masuk lamun katabrak motor. Untung we katabrak ku Neng kata jong. Kumaha maneh we lieur. Minum obat tuh Jasmine, kamu air liur mah. Satu, dua. Nenek sini nih di sekolah kene, kamu kayak gituan. Dua. Kan iya Jasmine neng teh keur latihan, naon ngaranna teh paskibraka neng teh ke naon ngaranna teh cita-cita neng teh jadi paskibraka anu tening. Di lapangan atuh latihan mah kamu teh lain di dieu meuni jieu anu gelo wae. Nyoba we kumaha Neng nih ngatur. BTW Jasmine, naon? Ya meni sosorongot gitu. Tuh jadi Satu, dua. Iya deh hiji deh jual maliur datang. Satu, dua. Ica, kamu naonan eta kikituan? Neng iya Ica teh ke latihan paskibra. Satu, dua gitu. Nah, paskibra teh lulus gitu. Kawas Neng paskibra mah kayak gitu. Dasar dua anak mah dia kembar siam. Oh kawas gitu Neng. Tuh bisa kawas gitu mah capek. Neng kamu engkadek lalaju iya moal anu upacara bendera. Ya udah atuh Neng mah jeung si Jasmine nonton tapi na TV-nya min. Kecil. Oh gitu ya. Ica mah ini mau nontonnya juga nanti di lapangan. Emang kamu kuat gitu Ica lah mau nonton di lapangan? Mau pingsan gitu? Emang kenapa harus pingsan gitu Neng? Ya kan Ica lamun di lapangan mah keteh panas si cuaca nate mun usum panas mah. Teuing sakitu kamu masuk laleles gitu Ica? Oh gitu. Tapi teranaun si Min lamun Ica pingsan mah kan lamun Ica pingsan kita digotong ku AA terus diberein napas buatan. Hidih, kalau kadek modus kira si koneng mah oh ka era ih. Teuing si Ica mah mending nyipik-pipisannya. Entah oke, mending kalian mah kenapa sih suka sirik sama Ica teh? Hidih nih hoream, dan geus aku mereka imah baik. Neng gedek balik Neng antarkan Ica balik atuh. Dianterkeun cenah Ica kamu mah geraknya aya ngarongsok ka gede bage wani sorangan aya balik ka imah eta nu deukeut geura teu wani kamu mah. Kumaha sih mending ituman pisan? Tapi Ica teh takut ini Neng ada yang nyulik. Ini anu nyulik kamu lagi kabur pingsan Ica ngambil kelek kamu tahangrung san yang balik bye. Ya iso Neng monik itu ka Ica teh Ica poho kan nanti jadwal ngedit jeung Kang Badru bari dagang bala-bala ada tuh lah. Satu, dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng nih pas bisa mana balik cing pangmalekeun palagi ngapel eta merek tampol geuning teh duitnya di dinya. Aya mau menikah lagi balik Nya ada sok itu di titah-titah ku indung teh. Perengut juga nu alus wae taun teh. Bae we. Nya dasar eta obrak nu tunjung. Ka mana di teh meulina Ieu teh mal Agustusan gitu. Geus tanggal sakieu can aya nu mentaan. Kumaha lamun eueuh atuhnya Bu Erna mah bisa upload Facebook gitu cara namanya. Bu Erna, kunaon eta teh jiga anu bingung kitu cicing dirinya? Mama Neng, pas pisan ieu Bu Erna teh rek nanya. Nanya naon eta Bu Erna? Iya Mama Nengnya. Nah, geus tanggal sakieu can aya nu mentaan ieu sumbangannya Agustusan, moal aya wae kitu ieu teh. Har Bu Erna teh apal ieu teh. Apal naon ieu teh Mama Neng?
Apaan tahun mah mulai Agustusan ya teh Bu Erna. Karang tarunana arewe cenah cek si Bunda mah kamari kitu ngomong teh. Oh gitu ya teh Mama Neng. Are kitu carana mah atuh Bu Erna teh mau nyen status Facebook. Atawa kumaha ya mun kieu Bu Erna ya mun kieu ya. Kumaha ieu teh Mama Neng? Urang nyen perlombaan we sorangan Bu Erna mandiri gitunya. Warga-warga dia anu jadi pesertana kumaha tah lamun kitu. Wah, bener oge ari kitu mah nya Mama Neng. Jadi teh kudu nuan Karang Taruna kitu mah nya. Urang we mandiri yang ngayakeun lomba Agustusan. Bener teu? Tah benar Bu Erna gitu. Tapi itu saha untuk jadi panitia nanya. Aduh, sahanya si Haikal wae gitu. Aya teh si Haikal. Apaanan eueuh atuh si Haikal mah Bu Erna ka pasantren deui mondok ayeuna mah. Saha atuhnya? Lamun barudak kumaha Mama Neng si Jasmine si Ica eta kumaha? Ah bisa bener ku budak mah Bu Erna. Bener kata kalah gagal. Saha atuhnya Mama Neng? Kumpulkan wela atulah Bu Erna ibu-ibuna di dia orang kongreskeun tah yang eta teh yang perlombaan teh beh puguh kitu. Oh ari kitu mah nya atuh Bu Erna balik heula nya di kembajaan warga sakalian ibu Erna teh ngahanutkeun lah sangu. Heeh nya sok Bu Erna lah. Ya atos atuh Bu Erna mulang heula nya mangga. Aduh. Saha nyimpen di dia Mama Neng ah. Mangga Bu Erna. Bu Erna di mana ieu teh kongresna ke heula tah wara indit. Naon deui ieu teh Mama Neng? Lain ieu di mana kongresna? Oh heeh di mananya? Geus teh si Bunda lah. Kosong nih mana? Geus teh si Bunda we. Oh heeh bener di si Bunda we nya. Nya atuh satu Bu Erna teh heula nya. Hayu Mama Neng. Nya Bu Erna. Ya mah kudu aya masih Bunda heula ngabejaan Mana di sendal teh? Dia aya teh kotok segala di ieu teh. Oh Neng, anu belah dia sama kentong gitu teh. Teh kudu Bunda belah dia we disamakan mana dirinya mah keramikan atuh. Nyongos atuh Bunda nyokot lacaingin nya. Heeh sok. Ieu dicai si Bunda mah balik. Dah. Meni korek we sekolah nang teh geus tah titah meuli ieu meuli itu. Mangkaning eueuh di warung deket deh, kudu ka warung kidul si jalan. Mangkaning eueuh merek tampol mah. Neng, aya teh parek ngepel teh. Merek tampol mah enaknya merek Solikin. Mana mah jeung meuli merek Solikin aya taeun teh. Ngan bae sok sakalian pangabarkeun ku manehnya ieu mah maneh kumpul aja ibu-ibu. Neng anu ngepelna ieu teh mending colok istirahat atuh neng teh geus tah titah. Eta kumaha geus disapukeun kagok tinggal diempel. Sok buru lagi kumaha dibere duit. 10.000 tapi jajanan sok. Heeh 10.000 cuk buru ayeuna. 15.000 ketang. Tong 10.000 mong 10.000. Naon jeung jadi 15.000 ieu teh aya ge 10.000 juk kira ampel buru lah. Meni manehnya eta teh sok. Ih hararese buru. Ya udah tuh iya. Dasarnya budak eta dibere hate minta jantung. Yang disapukeun wae ieu teh terus bersih mah bahadieun. Kumaha Neng? Bae ieu teh cai bodas hungkul. Bae Bunda saaya-aya we atulah. Harunten ibu-ibu, aduh, geus siap geuning ieu teh. Aduh, no atos Bu Erna we atuh kadi wae. Mana atuh ieu teh ibu-ibuna Bu Erna? Ara reueuh Mama Neng, aya oge ieu hungkul hiji ieu. Mama Neng. Bu Erna nu kieu patut matem nih, kudu ditayang tinggal duduk dupang kayak datang sorangan. Menya. Oh, dari Rio Mama Neng. Menya. Aya naon ieu teh Mama Neng mangundang Ibu Haji anu beunghar 7 turunan ka dieu. Jadi kieu nya ibu-ibu ieu teh kan di urang mah moal aya perlombaan ieu teh nya Agustusan teh kumaha lamun urang nyeun perlombaan sorangan tah. Menya, setuju Mama Neng. Ari Ibu Haji mah nya milu we kumaha ramena. Nah, tapi masalahna teh saha ieu teh anu jadi panitiana, anu ngurus-nguruskeunna kitu. Bunda bisa teu? Menya, teu bisa Bunda mah Bu Erna apaan? Kudu dagang, kudu kumpulan Mang Emo, bisa teh kaurus. Mama Neng teu bisa Bu Erna kumaha atuh nya? Ibu Haji we atuh Mama Neng anu jadi panitiana. Lu bener ya teh Bu Haji ah. Heureui atuh Mama Neng, maknya Ibu Haji nguruskeun anu kitu patut mending teh berguna pisan. Capek gini pulang kerja teh. Itu di si Bunda ada apa ya banyak ibu-ibu? Kesana tuh balik ya mah. Kumaha tuh Bu Erna ieu teh? Teuing atuh Mama Neng da Bu Erna geulieur atuh. Cing Bunda awas ngaca. Hei, ada apa ini kumpul-kumpul ibu-ibu hebring? Ikut dong. Tah, si Ratna atuh Bu Erna lah. Ada apa ini teh? Jol we ke Ratna geura. Naon? Jadi kieu ye Ratna. Sok Bu Erna jelaskeun.
Kumaha cenah mama neng mah nya. Jadi kieu Ratna. Pan ibu-ibu tehnya udah kayakan perlombaan. Tah, mana jadi panitiana gitu. Kumaha daek teu? Ari Ratna mah sih oke-oke aja ya jadi panitia, tapi ini teh Ratna sendirian aja, nggak ada temennya. Nya deuk sa RT ge hempek we atuh Ratna ari aya mah. Menya, tapi punten nya ya kuburan dipotong heulanya perunten. Perlombaan teh aya naon wae ieu teh. Naonnya perlombaan panjat pinang gitu. Oh, maneng pinang na oge enak ge tanggal gedang. Ada ku tanggal gedang eta panjat pinang jadi panjat gedang. Menya, bohong mah, maunya mah ke tanggal gedang, emang lamun mah ke tanggal gedang mau potong gitu apa bunda mah montok yuk. Paling gak ngejeret we bunda ka handap menisuk aya wae ieu masih bunda. Jadi lombanya apa aja ini teh? Nya geus atuh ieu we lah. Balap kerupuk be gampang lah jeung barudak we. Terus lomba ieu ya. Lomba ngasupkeun paku kana bool. Maunya asupkeun kana bool eta teh beurna nyeri atuh meureun ojos. Salah bener maksudnya teh botol ya. Ngasupkeun naon? Paku kana botol lain kana bool atuh. Nyeri eta mah. Cing ngayakeun ieu lomba harta ke Ibu Haji miluan, pan Ibu Haji langsung menang. Ai kitu carita nama meureunya. Maknya perlombaan kitu Ibu Haji meni sok mahiwal ari taeun teh. Teuing meni kumaha cenahnya Haji teh jeung deuk di luhur di sosoranganan. Dua aja ini teh lombanya apa mau tambah lagi? Tambahan atuh Neng ieu lomba-lomba teh nya, lomba futsal, lomba balap kelereng, balap kerupuk, balap mananya? Balap karung, lomba cukurukuk. Eta lomba naon eta teh bunda, lomba curukuk kerupuk. Kerupuk. Anu kieu geuning Ibu Haji. Cukurukuk, kecruk. Naonan eta teh bunda kikituan jiga soang. Dan kayak heula ieu teh perlombaan mah gampang, iuranna eudeuh sabaraha ewang. Sabarahanya 100 ewang gitu. Mun sakitu kumaha? Jangan segitu meni Ratna belum gajian. 10.000 aja weh. 50 maksudna teh. Menya, bener sakitu 50.000. Bunda tuh buka duit deh soalnya kemarin nalangan nasabah anu sok direnteng. Ya enggak berarti 50.000 ewangnya sok atuh kumpulkan we di Mama Neng be. Dihitung lah be cukup aja naon. Kalau tuh Mama Neng bunda nyokot heula nya ka jero. Aduh. Ratna mah nanti ya, soalnya uangnya ketinggalan di kutang. Ratna enggak pegang kutang soalnya hari ini. Si plus. Iya tuh, ti Bu Erna mah 200 tenan naonnya. 200.000 iya tenan naonnya. Kamari Bu Erna teh kapan geus ieu geus ngejual domba. Domba nu si Usep ya. Aduh Bu Erna nuhun meuni seueur kieu ieu teh. Bu Haji mana Bu Haji? Ibu Haji mah engke atuhnya Mama Neng. Ieu deuk ngawarna anu sanggul jadi blonda ieu poho. Kayak Bu Haji mah engke nya mangga ayo. Nya ari Haji eta tadi weh yang lomba harta taeun di penta duitna 50.000 hungkul oge keur kalaka indit. Dasar Haji burung. 2, 3. Kelak. Tok gitu. Nih, aduh. Ya si Ica mah 2, 3. Emang kamu kuat gitu Ica lamun nonton di lapangan? Nongtong. 2, 3. Kumpulkeun heula we lah bunda ieu. Ibu di dieu urang kongreskeun tanya minum obat atuh Jasmine kamu mah lieur. 2, 3. Oh, bae we eta ge atuh lah ngan sakalian pangapelkeun nya ibu. 2, 3. Tuh 2, 3. 2, 3. Oh. Tuh 2, 3. Bae merek eta ge Neng lah. Tuh 2, 3. Bae merek eta ge Neng lah ni. Panyampol cah. Anu kieu geuning Bu Haji. Cukurukuk. 2, 3. Oh, bae we eta ge Neng lah san. Sapi. 3. Anu kieu geuning Bu Haji. Cukurukuk. Kecruk. 2, 3. Oh, bae we eta ge Neng lah ngan sakalian pangepelkeun nya ieu Mama Neng di. Kieu geuning Bu Haji. Cukurukuk. Anjing. Burung ke dibere ku Mama Neng. Ku Mama Neng we.